Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wilujeng enjing Bapak Ibu Guru sareng rerencangan sadayana. Sim kuring Cindi Aulia bari ngawartakeun rupa-rupa warta dina warta Sunda dinten ieu. Anu kahiji nyaeta 25 di Kabupaten Madiun ruksak kakampar puting beliung. Karuksakan imah akibatna angin puting beliung di desa Ngranget, Kabupaten Madiun. Kalobaana kapanggih dina bagian atep imah. Warga babarengan jeung tim gabungan TNI Polri milu ngabebersihan ruksakan imah. Saliaan ti desa Ngranget, angin puting beliung oge ngaberay ka desa Padas jeung desa Sagulung di Kacamatan Dagangan. Sabaraha imah oge dilaporkeun aya nu ruksak. Katanya bapaknya kan duduk di teras. Itu katanya ada kayak dari atas gitu loh, hitam gitu, gulung-gulung gitu, terus itu nabrak itu, apa itu? Pohon itu durian. Terus jadi sampai kayak gini tuh, durian, kelapa, itu semuanya. Anu kadua nyaeta warga Indonesia asal Sukabumi janten korban tindak pidana perdagangan jalma lantaran kagoda ku janji penghasilan anu luhur. Kejadian ieu bermula nalika korban menang tawaran pagawean kalayan gaji anu kacida gedena. Korban setuju pikeun digawe di luar negeri. Nanging saenggeus dugi ka tempat pagawean, kaayaan anu ditempo jauh beda tinu dijangjikeun. Pihak keluarga korban akhirna ngalaporkeun kejadian ieu ka aparat anu berwenang. Pamarentah jeung polisi ayeuna keur ngalakukeun penyelidikan. Di antara mariksa jalur rekrutan pagawean, kontrak pagawean, jeung kaayaan korban di lapangan. Masyarakat penta supaya leuwih waspada kana sagala rupa tawaran pagawean anu janji gaji luhur. Anu katilu nyaeta gerbang tol Semanggi 1 parantos dibuka deui. Arus lalu lintas mimiti lancar. Dina visual udara katingali kapadatan aya dina bagian jero ruas tol dalam kota. Kapadatan kasebut lumangsung dina jam sibuk nalika masyarakat rek mulih ti kantor. Samemehna pihak Jasa Marga parantos nutup sababaraha gerbang tol di ruas tol dalam kota dina 24 jeung 25 September kamari. Alatan perbaikan fasilitas umum saenggeus karuksakan pasca aksi demonstrasi akhir Agustus. Ayeuna arus lalu lintas geus mimiti lancar deui. Anu kaopat nyaeta Kapolres Garut ngabongkar peredaran duit palsu. Kapolres Garut parantos hasil ngungkap sindikat anu nyebarkeun duit palsu di wewengkon Garut. Dina penggeledahan kapendak bukti duit palsu sarta sababaraha urang parantos diamankeun. Para anu kasangka ayeuna keur diproses nurutkeun aturan hukum. Kapolres ngelingan ka masyarakat supados langkung taliti ngabedakeun duit asli jeung palsu. Sarta geura ngalaporkeun upami mendakan anu matak curiga. Uang yang sudah siap edar dan masih setengah jadi, berikut alat-alat untuk mencetaknya sudah kita amankan. Anu kalima nyaeta banjir bandak nyeret kendaraan di Lampung. Di wewengkon Lampung parantos kajadian banjir bandang anu nyeret sababaraha motor oge mobil. Sababaraha korban parantos kapanggih. Sedangkeun pamarentah sareng tim sarekat penyelamatan masih neruskeun pancarian ka korban anu acan kapanggih. Badan Nasional Penanggulangan Bencana nyambatkeun kemungkinan kapanggihna korban anyar masih aya, sarta bantuan oge terus ditikunkeun ka daerah anu katarjang ku musibah ieu. Baik, informasi untuk hari ini banjir. Pertama kita dapat informasi di lokasi Pemda. Kemudian di Pasar Hulu Kampung Terendam
Kemudian di Mandiri jalur Liwa Krui ada longsor sedikit, mobil bisa lewat. Untuk evakuasi selanjutnya dilanjutkan besok pagi. Sakitu sabaraha warta anu karantos biasa dipasikeun musim kuring ka pamirsa. Mugi aya mangpaatna pikeun sadayana. Hatur nuhun. Wassalamualaikum